Kangjeng Nabi urang adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di kota Bakkah atau Makkatul Mukarramah. Sampai berang terus dewasa, diutuslah ngajadi nabi, ngajadi rasul masih di kota Makkatul Mukarramah. Dakwah ditentang ku tatangga, ku dulur, ku baraya jeung sajabana di Makkah. Iyalah nusok disebut golongan musyrikin karena menyembah pada saat itu, menyembah tapekong, percaya karena dewa-dewa, sok disebut agama pagan. Iyalah berlawanan Kangjeng Rasul teh jeung golongan musyrikin. Terus Nabi teh diparentah hijrah ku Allah ke negeri Yasrib. Yasrib adalah Madinatul Munawwarah. Di Madinah ieu teh geus bercokol Yahudi, geus bercokol Nasrani. Kok aya di dinya? Sebab Yahudi jeung Nasrani teh asalna mati Sam di ditu aya ti negara Yaman, aya nu ti Ethiopia. Lantaran maca kitab dina Taurat, maca kitab dina Injil, percaya sangat luar biasa. Terus didinya teh geus dijelaskeun bakal aya nabi akhir zaman anu lahir di negeri Bakkah, bakal hijrah ke negeri Yasrib. Maka berbondong-bondonglah yang punya keyakinan itu berangkat dari Sam menuju Yasrib, dari Ethiopia menuju Yasrib, dari berbagai belahan menuju Yasrib Madinah. Untuk apa? Menunggu sang nabi akhir zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata realita nak sanggeusna Kangjeng Rasul lahir, diutus, kemudian pindah ke Madinah sesuai kejeng keterangan kitab suci. Ialah kahasudan daratan tadi. Nunutup kebenaran teh hasud, bahaya luar biasa. Nunutup kebenaran teh ialah sombong, ngarasa aing hebat. Tapi lamun teu katutup ku hasud, teu katutup ku kasombongan mah teu biasa moal. Muncul Abdullah bin Salam nya nama teu katutup ku kahasudan, teu katutup ku kasombongan. Nya nama asli membaca kitab teh ya, maka ketika realita nabi teh aya atau percaya membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Muhammad Rasulullah. Tapi sabalikna Ka'ab bin Ashraf tokoh Yahudi, tidinya anu aya hasud, didinya anu aya sombong, katutup ilmu naku kahasudan. Hasud ka Kangjeng Rasul, hasud ka Kangjeng Rasul, dirina sombong luar biasa sehingga berani memanipulasi hukum. Kelompatna maka dituna aya meureun. Mantakan iyalah engke ustad kiai anu make pedoman ngahukuman teh make patokan aya beureun. Ieu adalah kaditu nganisbatna kana Ka'ab bin Ashraf bakal Ustad edan. Masya Allah, tibah heula teh kos karitu luar biasa. Ulah sampai urang kapeungpeureman, ulah sampai kapeungpeureman ku jabatan, ulah sampai kapeungpeureman ku harta, ulah sampai kapeungpeureman ku naon bae sehingga ditutup kebenaran hukum. Ieu nu berbahaya luar biasa. Berarti sarua kejeng menjual agama demi jabatan, menjual agama demi harta. Ieu nu paling berbahaya, nu dikutuk ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah,
berani eta golongan nu geus katutup ku mata hatena di dieu Ka'ab bin Ashraf jeung reng-renganana termasuk golongan musyrikin ngomong ke masyarakat ulah dituturkeun dak si Muhammad mengaku nabi palsu tamah. Hayu coba ulah dituturkeun dak Muhammad ngaku nabi ngaku rasul palsu tamah. Padahal kurang kumaha realita sang nabi ngabuktikeun mukjizat anu diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi 1000 kali mukjizat ditontonkeun dipertampilkan oleh sang nabi lantaran dirina geus katutup mata hatena ku kahasudan ku kasombongan dan lain-lain sehingga tetep bae mencibir ulah didenge si eta mah ulah didenge eta mah. Masya Allah, padahal mah hate leutik nama teu bisa dibohongan nyana teh ngaheueukeun. Ieu sia di hate leutik nama ngaheueukeun sabenerna mah eta Kipu Doli teh bener. Ngaheueukeun eta teh hate leutik nama ka Kiai Pudoli teh ngan lantaran hasud ka Kipu Doli tetep be bakal nyana ngomongna kabatur nyungir ngomongkeun Kipu Doli. Hayo. Padahal Kipu Doli geus ngajelaskeun bari jeung jentre cak bahasa lembur mah jentre. Jelas jasa. Tah ieu tah ulah kaluar ti dinya ulah teh kali di. Tak salah ngomong geus katutup mata hatena ku kahasudan sehingga kebenaran yang ada di Kiai Pudoli sudah tidak dilihat lagi. Apa bedanya dengan Ka'ab bin Ashraf tokoh Yahudi, kemudian para sederetan tokoh Nasrani dan orang-orang musyrikin Abu Jahal, Nador, Walid didinya padahal hate kecil namanya ngaheueukeun ka Kangjeng Rasul bener tapi lantaran hasud bohong dak tamah. Ulah didenge tamah. Masya Allah, mantakan lamun diperhatikeun eta teh Islam di bawah ku Kangjeng Rasul semakin meluas. Berarti kan nuduhkeun Kangjeng Rasul teh ditangtayungan ku Gusti Allah, diridoi ku Gusti Allah. Jabuktina apa yang diucapkan oleh sang baginda 1000 kali ditentang oleh mereka, tapi tetap terus berjalan, makin meluas Islam, makin populer Islam. Ia kan salah satu bukti bahwa sang Nabi diridoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atuh sarua Kiai Pudoli kunaon teu neuleuh realita hasud ka Kipu Doli. Dihasudan ku ustad teh Kiai Pudoli, tapi kabuktiana realitana Kiai Pudoli makin banyak pengikutnya. Kiai Pudoli makin banyak dicintai orang. Kiai Pudoli makin banyak dianu. Tak eta teh ulah neuleuh ulah teu deuleuh itu sebagai realita. Hanas aing mah ngahewaan, hanas aing mah ngabenci, hanas aing mah tetep dinyalahkeun, nyalahkeun age, tapi realitana Allah selalu melindungi sang kiai itu. Kemudian terus semakin meluas dan meluas, itu bagian daripada realita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyindir ka orang-orang anu mengkritisi sang Nabi untuk coba melihat sebuah realita. Awalam yarau anna na'til ardo. Wahai sang junjungan, jelaskan ke orang-orang musyrikin sakelas tokoh Abu Jahal, Nador, Walid bin Mughirah, bejakeun ka golongan orang-orang Yahudi
yang selalu menentang, orang-orang Nasrani yang selalu menentang. Coba memang henteu kadeuleu gitu. Tidak kau perhatikan, An-Na'til ardo, kami yang agung telah mendatangkan daerah-daerah orang-orang kafir, sehingga nangkusuha min atrofiha, kami kurangi wilayah-wilayah orang-orang kafir tersebut melalui pinggiran demi pinggiran, artinya pentaklukan demi pentaklukan, baladan ba'da baladin, baladan ba'da baladin. Terus sang Nabi mengibarkan bendera Islam semakin maju dan semakin maju. Baladan ba'da baladin, pentaklukan demi pentaklukan, sehingga di mana wilayah orang kafir eta teh kataklukeun berarti kan mengurangi kekuatan kafir, berarti memperluas, berarti Islam makin luas. Itu sebuah realita kebenaran sang Nabi, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Gusti nu agung, wilayah-wilayah anu dipegang pada saat eta tia ku tokoh-tokoh di lembur anu dicekal ku anu kuari teh manut ka Kangjeng Rasul, berarti wilayah anu kuari geus ditaklukeun ku Kangjeng Rasul. Wilayah anu geus ditaklukeun ku Kangjeng Rasul semakin luas, berarti kan kafir semakin mengecil. Wilayah kafir semakin mengecil dan mengecil dan mengecil. Ieu bagian realita kebenaran junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan tahun Romawi jeung Persia teh terus-terusan ngadu teu eureun-eureun. Kadang Romawi menang, Persia kalah. Kadang Persia menang, Romawi kalah. Itulah dua negeri adidaya di masa sebelum junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Teu eureun-eureun itu Romawi Persia, Romawi Persia. Sampai datang kalahir Kangjeng, itu kekuatan Romawi dan Persia teh menjadi luar biasa keung di seluruh. Saha nu berani ngalawan Persia? Siapa yang berani melawan Romawi? Tapi sang Nabi sudah berkata, satu saat Romawi akan jatuh ke tangan Islam, Persia akan jatuh ke tangan Islam. Ya Allah, disaling serikeun kan eta ku Abu Jahal. Tambah edan si Muhammad. Persis seperti yang serikeunana Iran ka Iran baheula, ye. Negara miskin, negara leutik, kudu deuk ngelehkeun adidaya. Ye, seperti itu kan? Tapi realitana Masya Allah Romawi takluk ke Islam, Persia takluk karena ieu teh kapangkuan Islam. Atuh termasuk mudah-mudahan runtuh Amerika melalui kekuatan-kekuatan Islam anu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu sebuah realita yang dilindungi Allah Subhanahu. Coba atuh deuleu realita Kangjeng Rasul, An-Na'til ardo nangkusuha min atrofiha, ila bil fathi ala nabi teh tak penaklukan demi pentaklukan, pentaklukan demi pentaklukan. Tuh Persia sahanu teu ngenal orang-orang Persia anu jago ieu teh dalam pertempuran. Seseleh bangsa Romawi ngalawan bangsa Persia. Gusti nu agung, ketika terjadi perang Khandaq, iyalah Madinatul Munawwarah dikurung ku seluruh eta teh pasukan musyrikin tina berbagai pasukan-pasukan gabungan, berarti sekutu. Geus aya ta sekutu teh tiba lagi geus aya sekutu. Sang Nabi dikepung pada saat itu. Masya Allah, sahanu teu kaget kabeh. Sayyidina Abu Bakar ke leuleus, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali karramallahu wajah.
tertunduk lesu pada saat itu. Akankah Islam habis bakal? Sebab ieu teh bakalna diserang ku puluhan ribu pasukan. Anu geus lengkap kabeh dikurung Madinatul Munawwarah. Ya Allah, disitulah tampil brilian orang Persia yang telah memeluk Islam, yang ada di sekeliling sang baginda anu terkenal Salman Al-Farisi. Tuh, ini kan orang Persia anu jago strategi pertempuran. Maka didilah otak brilian untuk menjegal pertarungan di situ teh. Wahai sang baginda, kami orang Persia jago dalam strategi pertempuran. Buat parit sekeliling takbe, iyalah ta eta teh otak orang Persia anu sangat luar biasa. Tuh aya di Islam baheula seperti itu. Atuh komo kuari deuk ngalawan Persia anu aslina bapa. Ngising dia orang. Ini bater-bater otak orang Persia. Masya Allah, sedangkan ieu teh kuari teh geus aya dina ieu teh nya orang Persia nya geus aya pemikiran Islam atau geus pohara kan. Persia nabe takluk ku Islam, kuari teh nya gabung otak Persia ke jeung agama Islam. Masya Allah, insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh Gusti nu agung, Masya Allah, bil fathi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman maqadirul khalaik, ketetapan itu sudah ada kepastiannya. Samemeh langit bumi dicipta, geus aya ketetapan-ketetapan hukum, kepastian-kepastian bahwa Habib Rozak bakal jadi jomblo di akhir hayatnya. Atuh geus aya. Atuh geus aya. Ugal pe ngaloco setan. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah anu netepkeun hukum terhadap makhluk-makhlukna sesuai kejeung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga la mu'aqqiba li hukmi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun cak Allah tia menang junjunan, moal aya nu bisa ngelehkeun saurang-urang aja. Iyalah keputusan Allah. Andai kata Allah menghukumi menang Iran, tidak akan satupun yang mampu mengalahkan Iran. Walaupun seluruhna eta teh mendukung dan mendukung, ieu moal bisa. Komo teu ngadara rukun. Gusti Mu'anu Agung ieu kabeh geus keputusan ti Allah, la mu'aqqiba li hukmi. Geus berarti kurang tingali baheula teh negeri jajahan Romawi, negeri jajahan Persia satu persatu ditaklukkeun ku para sahabat-sahabat. Betapa luar biasa muncul Khalid bin Walid teh ya, ieu saenggeusna wafat sang junjunan tidak kurang 100 kali pertempuran. Dalam 100 kali pertempuran memimpin pertempuran itu dan selalu menang. Berarti wilayah-wilayah pentaklukan yang di bawah komandan daripada Khalid bin Walid, ieu lain saeutik kan, ialah apa yang disebutkan oleh Nabi akan takluk ke pangkuan Islam. Ya Allah, hayu Amr bin As, muncul sahabat panglima-panglima perang yang notabene sahabat-sahabat besar yang pernah dipergunakan oleh sang junjunan sebagai panglima perang. Berangkat kanu diangkat si ieu jadi panglima perang.
berangkat ka anu angkat sih jadi panglima perang saenggeusna wafat sang junjunan ieu berkibar para panglima-panglima terus mengibarkan Islam di seluruh pelosok-pelosok. Betapa luar biasa kami anu agung naktil ardo nangkusuha min atrofiha ieu keur kabeleh dieuna. Betapa luar biasa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ieu teh jabron wa kohron nakson min diaril eta teh kaparo deuk make berbagai cara naon bae. Aya nu melalui cara ieu teh peperangan, aya nu melalui cara diplomasi. Aya nu make cara diplomasi sehingga terjadi ieu teh pentaklukan. Eta ge bagian daripada anu sangat sehingga puncak kejayaan Islam 3/4 dunia dikuasai oleh Khalifatul Islam. Masya Allah. Iya kan turunnya terus drastis di zaman Kipudoli. Hancur, gitu ya hancur. Mudah-mudahan Islam kembali bangkit. Mudah-mudahan selalu Islam ku Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemenangan. Ya Allah, mantakan atuh logikana kieu logikana di mana-mana Allah kawasa mentaklukeun sebagian golongan kapirin, golongan negeri kapirin kana kaeta ku negara Islam atuh berarti kawasa Gusti Allah naklukeun seluruh negeri-negeri kafir sadunya ieu teh kawasa lamun Allah berkehendak. Jadi ikan permasalahan tinggal kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tuh oleh Allah diperlihatkan kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentaklukan satu wilayah ieu teh bagian daripada diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah aing teh maha kawasa. Geus andai kata menghendaki kabeh bakal terjadi kabeh ngan lantaran teu dikehendaki ya teu kabeh. Hanya sakitu doang permasalahan. Andai kata Allah menghendaki seluruh negeri-negeri takluk ke negara Islam, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tinggal urang tia terus ieu tia mempertahankeun negeri anu dianugerahkeun ku Allah supaya ulah aya naksun, ulah aya kekurangan. Sebab ieu negara urang teh kan negara anu mayoritasna Islam. Urang bersyukur ka Gusti Allah. Ulah sampai dikurangi kanikmatan ti Allah tia melalui zihabul barkati hilang keberkahan. Ongkoh di negara Islam ongkoh hilang keberkahan. Duh baheula mah ieu teh lembur teh tandus jol Kiai Pudoli ngadoa ka Gusti Allah sehingga eta lembur nu tandus teh jadi subur datang ka sababaraha generasi subur be eta teh hasil karomah Kiai Pudoli. Waduh, ayo betapa banyak wilayah-wilayah tandus hasil doa daripada sang wali Allah sehingga sampai datang ke ayeuna generasi ratusan tahun kita masih bisa menikmati. Cerita turun temurun anu sangat luar biasa tuh di daerah Labuan eta teh loba cai kalaluar tina taneuh bari jeung herang luar biasa eta teh adalah hasil doa daripada Syekh Mansur Cikadul. Hayo didinya keluar cai eta teh doa Syekh Mansur teh keluar doa Syekh Mansur Cikadul. Betapa luar biasa. Komo lamun urang kaditu berangkat ke Uzbek banyak wilayah yang subur yang diyakini oleh masyarakat ini hasil doa sang wali anu. Iya hasil doa sang wali anu. Ratusan tahun itu masih bisa dinikmati. Ya Allah, negeri urang anu tatena subur kunaon di zaman Habib Rozak
lantaran kuari usaha lantaran ustad jeung kiaina di zaman Habib Rozak mah selalu aya meureun dihilangkan keberkahan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayu. Ye. Kula keur leutik ieu teh. Ieu cai di lokasi Cilongok pasantren teh kabeh cai teh disiukan kabeh. Cai teh disiukan tek be sumur siuk tek be ya Allah lantaran ngagali naon be aya cai gede saeutik kula teh tek be cai turun harita teh mulai nyen sumur kompak tapi paling ge 7 meter 8 meter mingping kabeleh diekeun turun deui eta cai teh tek marakesan yo 11 meter kabeleh diekeun jet pam 20 meter sek be barang zaman Habib Rojak cicing di dieu geus mulai satelit kudu 60 meter ka handap naksul barokah duh masya Allah coba atuh baheula mah nancebkeun naon be di dieu di lembur Cilongok teh disebutna primadona na lamun urang teh melak cabe di dieu di Cilongok teh ya lamun jararah ka Banten lain mantes panen pare lain tapi mantes panen cabe masya Allah bagus luar biasa para tangkulak ti benteng baheula lain Tangerang benteng tarurun kabeh ka dieu teh pohara masya Allah tapi kuari mah ieu melak cabe di taneuh nu eta keneh rintik bae naksul barokah kunaon anu mata kos kitu atuh pan ustadna selalu aya meureun eta lamun geus ustadna aya meureun atuh komo dituna meureunana komo nu lain ustadna ya Allah kua baheula mah lamun deuk nyen imah atawa deuk ngaruang imah teh babari kunaon lantaran budaya gotong royong teh rame luar biasa beuh imah anu teh anu deuk nyen imah rame luar biasa masya Allah kuari coba jajal lamun aya rokok moal daraek garawe pokona mah endek aya gotong royong lain gotong royong teh mah lain gotong ngaberatkeun SB sanajan aya anu lahiran baheula mah rame marawa nu ieu mawa anu nu ieu mawa anu nu ieu mawa anu coba kuari manangguan nu lahiran babau tuan rumah babak belur ayo kuari mah kudu aya beureun rokok-rokok mah ieu naksul barokah hilang keberkahan ya Allah zihabul barokah keka dituna lamun urang kurang bersyukur ke Gusti Allah eta teh kharabun nawahi penjajahan ka negeri urang bisa penjajahan perekonomian bisa penjajahan budaya sampai penjajahan secara eta teh fisik masya Allah urang geus jelas dijajah secara budaya jelas dijajah urang teh secara ekonomi ieu kan meh be fisik duh ya Allah ya Rob Gusti nu budaya urang baheula geus areueuh budak geus teu ngalalarti ku ari ieu budaya keur can aya zaman HP keur can aya zaman HP hayo urang teh ngaji rukun wudu ngaji rukun salat sakieu hararesena hasilna sakieu ieu hasilna komo generasi urang ka engkena ieu teh ya anak-anak urang anu belajar rukun wudu rukun salat dan hukum-hukum nu lain anu geus kacampuran make ideologi HP ribet-ribet bakal ya Allah hayu keur baheula mah keur baheula kipu doli keur mondok can aya zaman HP can aya zaman HP laju tek bahayang cerita-cerita kieu kitu ge hese
paling sabadung-badungna Kipu Doli teh baheula osok aya ka tukang buku meuli buku Eni Arrow. Pan kieu nyaho cak Kipu Doli kula ge. Anjay. Tek benyana maca beus bari ngoncian kobong. Ngahayal sakitu kakuatanna zaman baheula teh lewat. Nyaritakeun eta teh kan kos kitu kan. Carita doyok maksudna kan. Carita kan kuari mah geus lain carita doang. Geus make video kuari mah. Ya Allah ya Robbi, deka mana coba ieu? Laleungitan bakalna pelajaran wudu bakal. Laleungitan ieu pelajaran salat bakal. Dipangku ku generasi-generasi engke kadituna lantaran geus terjajah otakna teh ya geus budayana dicuci. Ayo pembodohan anu sangat luar biasa. Deka mana coba? Masya Allah orang masih bersyukur ke Allah. Alhamdulillah orang masih daek ngararaji. Dorong anak-anak incu orang sena daek ngararaji. Masya Allah iya kan bahaya geus lamun naksul barokah naksu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Deuk kumaha urang teh? Ya Allah. Tuh sehingga cak Imam eta teh Salman radhiyallahu anhu, Salman Al Farisi, cak Salman la yazalun nas bi khairin ma baqiyal awal. Generasi itu akan selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Generasi ma baqiyal awal hatta yata'allamal akhir, selama generasi awal masih ada dan generasi yang kedua mau belajar terhadap generasi awal. Ieu kebaikan akan terjaga. Baheula di zaman guru urang, kemudian generasi kabledieuna daek ngararaji. Muncul tuh baheula di Cidahu teh aya Abuya Cidahu, aya Abuya Cisantri dan lain-lain, Abuya Caringin. Generasi kabledieuna teh ya daek tangaji ka Abuya Caringin, ka guru urang, ka Abuya Cisantri guru urang dan lain-lain teh. Ieu kan bakal aya estafet seperti itu. Ngaranna bakal aya estafet. Tapi bila mana ieu tiap faiza halakal awal, generasi awal sudah tidak ada, sementara generasi yang kedua tidak bisa mengimbangi, walam yata'allam akhir, tidak bisa mengimbangi dan tidak mengambil daripada pelajaran-pelajaran itu, generasi kedua nate lemah anu sangat luar biasa. Ya Allah, didinya lah karak halakan nas, tunggu kehancuran manusia. Tunggu kehancuran manusia. Ieu tia sudah tidak estafet ngaranna. Ikan kuari urang teh ieu kuari, Masya Allah. Ye sanajan ngaji be ngaji. Ka guru urang dicaringin. Baheula guru urang dicaringin teh lain anti pemerintah lain. Ngan nama ku ngajaga diri teh ya. Embung kababawa sek be ulah ngingkrig ka pamarentah, aya tamu nu make pakaian pamarentah bage lumpat. Ayo kula keur ngaji, kaget kula teh ya. Ieu guru ujug-ujug nutupkeun kitab laju lumpat ka jero. Aya naon orenganan, aya santri ngahikmat, aya tamu-tamuna teh make PNS. Sieun luar biasa, lain anti ke pemerintah lain. Iya kan betapa warona apikna luar biasa kan. Kumbung ka babawa. Tah, generasi kedua kan ngaraji ka guru urang tapi kan kuari muridna 99,9% antri di pendopo. Ayo. Emang teu nyaho gitu. Aya nu antri di pendopo. Aya nu antri di kecamatan, aya antri di kelurahan. Bangga ngomong nama Masya Allah, aing teh murid
murid Caringin, aing teh murid Abuya, aing teh murid Cisantri, aing teh murid Cilongok, serem luar biasa, ngebul ngomong nama ngaku aing teh murid anu, tapi kan kalakuannya jauh jasa jeung generasi pertama. Ayo coba. Masya Allah, ngaku murid Caringin, bangga na luar biasa, hari hirup nyanyakal buntut bupati. Mungkin siakan kumaha lamun engke jagal maot kapanggih ke jeung guru isin moal. Iya estafet di mana kehilangan estafet itu hatta ya lain ya alam teh kehilangan estafet itu ialah tunggu kehancuran umat manusia. Maka kita sekarang sudah kehilangan estafet terhadap guru-guru kita nu sakieu poharana kuari urang generasi kuarina jauh luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan orang bisa mengikuti para guru-guru orang anu geus jelas insya Allah salamat, anu mudah-mudahan ke urang diriungkeun dihijikeun ke jeung para guru-guru urang, dibawa ka para ieu teh jeung rombongan para wali-wali Allah, dibawa ka dituna ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga urang aya di bawah bendera junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang selalu diberi kasalamatan, selalu aya dina tangtayungan Allah, aya dina taufik jeung hidayah, aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan urang, anak urang, incu urang, keturunan urang bisa menjaga estafet daripada pelajaran-pelajaran anu ti generasi-generasi awal, sehingga insya Allah negeri urang terjaga, sehingga tidak dihilangkan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bibarkati umil Quran. Al-Fatihah.